badantena mah Hindunya. Mun saya tapi nurutkan sim kuring mah hidupna saya kene MTQ wae. Mergi ari anu tiasa nyanyi mah seueur tapi ari anu tiasa kulo mah sakirang hidup mah lian tiasa nyanyi oge tiasa kulo. Mohon mending keneh ngaos mihalkeun pahalana dangdut mah teu tiasa ngagiona hehe. Teu kudu ngageol ngagitek we. Hap kana itu meni resep teh naon Hindun MTQ pamugatna Syihab nya mung saha atuh nu karaoke. Panaya Irmadi jogetna Yahud deui. Sia kawas teu apal wae joget Irma. Cek beja. Serius atuh dan kumaha Irma siap. Siaplah timbang nyanyi mun aya tong dipoyokannya. Ari lomba urang ngamutan ela jeung menang nu penting mah usaha sing maksimal soal unang mah ukur nomor 1. Didi mah Rampak sekar urang tim paduan suara wae nya. Meh teh riweuh deui latihan ari tos biasa mah tarik rasi. Grup lilis we muhun lis. siap. Tah kitu nuhun ari sanggup mah janten ayeuna kantun adan saha nu sanggem. Medani atuh. Haha, mani kompak tah dan mal tiasa nolak deui jiga nama. Piraku tidak ada nolak. Siaplah di masjid oge unggal maghrib jeung isya bagian adan. Alhamdulillah sadayana kompak. Nuhun kasadayana ayeuna anu kapancenan jadi utusan kelas. Mere ngawitan latihan anu teu kapancenanana. Teu kapancenan naon. Wayahna kedak getol ngarojong tangan nuju latihan atuh engke dina rugna perlombaan. Wayahna kedah nyukur teran keprok wae mah kedah nya muhun. Siap. Nuhun tah kitu badan tenan dinten ieu ringkes nama panginten ieu sadayana tos siap ngabela ngaran kelas. Sim kuring sareng wakil KM bakal ngadugikeun hasil babadan tenan ieu ka wali kelas. Kaleresan waktosna tos seep sakali deui nuhun kasadayana hapunten bilih aya taufik wal hidayah cariosan sim kuring nu pirang-pirang. Billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi